si nanya kan tadi neangan budak teh dasar bener-bener ieu budak ulun pisan ampun. Biasana mah ulina teh tara ka mana-mana si eta mah ka sawah paling lamun teh ka sawah di saung. Biasana di saung itu tuh cicing teh. Si eta mah kumaha ya budak teh? Cepet. Jika ieu naon teh? Jika meong menang di erab gitu. Bisa keresep ulin jeung mah teh euy dah nya. Adinya eta ningali-ningali pemandangan atuh. Sinana lain ya tonggang-tonggang gitu di eta biasana sinana teh di dieu cicingna teh kucuprakan di sawah kas kebau. Aduh aing mah kana mah euy budak teh kemana nya biasana mah sinana teh sok ulin di ditu itu udah lain. Aing mah tapi cek batur mah cenah aing teh kembar jeung si Nana teh tapi di sidik-sidik mah aing ngaca heueuh kembar gorengna da alus mah pimanaeun aing mah da pas kieu hirupna ge aduh yang kasaung euy. Tungguan lah di dia sugana si Nana datang ke dia. Biasanya si eta mah sok ka dieu wae biasana mah. Tara jauh ulin teh. Kamu ulin ka kota teh kabeungetan anjir, beungeut ka kitu mah. Dasar ubah beungeut jeung aing nya. Jeung cokor nyeri deui. Itu juga si Juned euy. Tapi keun ku aing mau disampeurkeun si eta nungguan di dinya pasti nungguan aing da. Baturna si eta mah. Balik deui kitu euy. Keun si Juned teh nungguan di dinya. Pasti da. Lamun urang disangkana eueuh mah pasti maehna teh da nyamper ka imah geura sok. Mending balik deui ieu mah. Aslina keun antep. Dah cenah pule di dinya sorangan. Mandeng lah jailan kali-kali. Balik ah. Salah jalana. Goblok si Juned teh. Ditungguan ku aing ka tadi udah kang datang. Aing ketungguan di dieu, meureun aing teh jiga ieu. Tungguan di dieu sawah. Banyak pun mereka dieu goblok budak. Bicarana mah magrib manten atuh aing di dieu.
balik wae gitu ya. Sinana nungguan sinana kakak magriban kieu labuh deh da buru-buru bah lagi bisa. Pokoknya mah tinggalikeun teang wae enggak imahna. Pasti penting mah aya di imahna da. Teang wae lah tuman teh ngaran. Gawekeun aing ka budak. Aduh. Si Junet ngambek gitu ka orang pada orang kamari ngomong melo kunin jeung manehna samper gitu ka imahna beda orang mau ulin atau da kudu kumaha aya mau ulin mah lean nyamper teh kudu kumaha ayeuna nya adan Isa deui orang karek ngudang Isa. Aduh, blok-blok teuing di otak. Mbak-mbak lain yang teh jalan pisan. Juren amek mereka. Ma. Kenapa, Ma? Naon anak? Dia mau ke masak. Masak naon, Ma? Ya boga lauk pamere keur dipasak, keur pindang.
Bantuan ka dia mama keur masak. Malah tamantuan deh. Masak naon sih ya? Tadi ngomong masak lauk naon penasaran deh. Masak naon mah? Ya keur masak lauk mas pamere. Ulin me bantuan. Saha nu ulin ari mama urang nu sare. Saha nu ulin? Ngan molor pegawean terjenaut kayak geus jebrogna. Ya kita mah tuh. Menyerek jadi embe. Jelema ulah hees wae. Jelema teh gan kumaha? Mun hayang jadi jelema ulah hees wae gaul jeung batur ulin. Tuh ngadu-ngadu kuda atuh. Banyak kuda diadukeun ari emak. Terus maneh hayang ngadu naon atuh? Mah yang nyaho, urang hayang ngadu naon. Sok atuh maneh hayang ngadu naon atuh? Ya, mak. Urang mah hayang ieu we. Hayang ngadukeun emak. Terus ya. Kalau kitu pata. Pamolah teh lain urang tarima maka kolot kumaha carana? Kakar ngadukeun kolot kira-kira. Buka indung teh aing ngacaprak wae. Pas nu kurang balanjaan wae. Ai pitah ngomong ngajak ngadu hayang ngadu naon. Jika urang disebut urang hayang ngadukeun emak. Padahal pas domba aja. Aing mah gak indung teh wae. Aduh. Geus mah anggeuskeun da masak teh nya. Geus engke gampang rek diadukeun. Kolot teh diadukeun emangna kolot teh domba maneh teh kira-kira. Sing boga pikiran matak doraka ka kolot teh kitu peta. Keur masak kolot teh dan dahar maneh. Punya si Nana sejarah pelin ayak mana lah si eta motor ka mana-mana uleun jelema lagi ini sare dari we yang nyaho lah orang ketrok. Assalamualaikum. Astagfirullah. Nah, ini si Junet euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah. Nah. Aing tarik-tarik moyan. Kamu wae. Tadi asup Junet. Heeh, urang rek asup ayeuna. Ari maneh kan naon di dinya. Terus budak tadi aku we. Iya, we biasa. Pas tarapal wae maneh mah. Tadi beda.